Paslun ari ieu teh hiji pasal fi hajri sapihi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun nyegah ka jalmi anu ngahambur-hambur harta. Fi hajri sapihi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun hajri teh nyegah ka jalmi anu ngahambur-hambur harta. Sapeh teh jalmi anu ngahambur-hambur harta, hartosna pembekuan dibekukeun hartana jalmi anu ngahambur-hambur harta kudu di ieu diatur dibekukeun teh. Cara barudak santri anu sok ngahambur-hambur harta mun diantaran ku kolotna diantaran 100.000 beak misalkan 2 poe tah eta teh wajib kuno ageungna wajib dibekukan hartosna dicekel diatur. Jadi sapeh teh naon jalma anu ngahambur-hambur harta. Wal muplisi jeung jalma anu bangkrut. Wal muplisi jeung jalma anu bangkrut. Ari muplis teh tina falsun hartosna receh. Jadi sesa tinggal receh hungkul berarti jalma anu naon bangkrut isyarah. Tah dina ieu pasal rek nyaritakeun pembekuan atanapi nyegah ka jalmi anu ngahambur-hambur harta jeung jalmi anu bangkrut. Bisi bangkrutun. Wal hajru jeung ari lapad hajru. Lugotan cek bahasa almanu eta kadar-kadar nyegah. Almanu eta kadar-kadar nyegah. Wasar'an jeung cek agama. Wasar'an jeung cek agama man'ut tasarrufi eta nyegah tina ngaalokasikeun. Man'ut tasarrufi eta nyegah tina ngaalokasikeun. Molahkeun cek Sundana mah. Man'ut tasarrufi eta nyegah tina molahkeun ngaalokasikeun rek meuli rek naon gitu. Fil mali dina harta, fil mali dina harta. Bihila pit tasarrufi kalawan berbeda jeung tasarruf molahkeun harta ngaalokasikeun harta. Fi ghairihi ngalokasikeun molahkeun fi ghairihi dina salianti tumal. Fi ghairihi dina salianti tumal. Katolaki ari contona eta tetep sapertoskeun nalak. Tasarruf manehna gengan lain nasarruf harta tapi nasarruf pamajikan ditalak. Nasarrufkeun akad. Payang pudu maka tumerus tegasna masah. Payang pudu maka tumerus tegasna masah itu tolak. Itu tolak minasapihi ti jalma anu sapeh. Naon sapeh teh? Jalma anu ngahambur-hambur harta. Jadi ngaranna hajru, ngaranna ayeuna membekukan, nyegah itu adalah maksudna man'ut tasarrufil mali, nyegah ayeuna si jalma tina nasarrufkeun hartana, nyegah si jalma tina ngabalanjakeun hartana, dibawa kitu hartana teh diatur, dicegah ke urang tina ngalokasikeun artosna lamun jalmi nu ngahambur-hambur harta teh. Amin teu sagawaya. Waja'ala jeung geus ngajadikeun sal musannifu kieu musannif al hajra kana hajru ala sitatin kana genep minal ashhosi nu tetep itu sitah ti pirang-pirang jalmi jungkrengan hajru teh aya genep jalmi nu kudu ayeuna dicegah hartana, nu kudu dicegah hartana teh sabariji genep ulah dibere harta loba tapi kudu dicegah dangke bakal dihambur-hambur bisi kaasup sapeh. Sahatea asobi tegasna mah nomoran kahiji budak leutik, asobi tegasna mah kahiji budak leutik anak kecil tuh, maka ibtidah 1 itu santri baru itu harus dicegah hartana, hartosna diatur ulah ayeuna lamun dibere 100.000 teh tadi teh bakal beak 2 poe makana diatur 15.000 sadinten 15.000 sadinten. Wal majnuni jeung kaduana jalmi anu gelo, wal majnuni jeung kaduana jeung gelo ulah dibere duit komo jalmi anu gelo bisa dihakan atau bisa diawur-awur. Wasapihi jeung jalmi katilunya, wasapi jeung katiluna sapeh jalmi anu ngahambur-hambur harta teh
Wasapi jeung katiluna sape hartosna jalmi anu ngahambur-hambur harta. Wapasaro jeung nafsiran hu kana itu sape sa musanifu ki musanif al hajro kana bikaulihi kudauhan ki musanif al mubadziri tegasna malapad al mubadziri hartosna al mubadziri teh sapeh teh tegasna jalma anu nyia-nyiakeun ngamubadirkeun al mubadziri tegasna mah jalma anu nyia-nyiakeun limalihi kana hartana itu sapeh aya sripu tegasna mah molahkeun ngalokasikeun molahkeun itu sapeh kana itu mal fi ghairi masarifihi dina salianti pirang-pirang tempat molahkeunana itu mal fi ghairi masarifihi dina salianti pirang-pirang tempat molahkeunana itu mal tempat pengalokasianana. Tuh, jadi jalma sapeh teh jalma anu menyia-nyiakan harta tegasna mah molahkeun harta nganggunakeun harta tapi dina lain tempat molahkeunan nah teu dibeserkeun kanu mangfaat. Salah diawur-awur teh atanapi ayeuna dipake ayeuna meuli rokok terus ayeuna bekal 200.000 ti kolotna teh jang sabulaneun kalah meuli udud ayeuna dibeakeun sapeutingeun tah itu teh ngamubadir harta kan lain tempatna cekolot tempatna tempat pentasarupan hartana kade sadinten misalkan 10.000 sadinten 10.000 nah lamun ayeuna teu bisa masih teu bisa ngatur harta berarti itu teh jalma sapeh jalma mubadir itu wajib si hartana dicegah dicanak hartana di ayeuna diatur hartana dialokasi supaya bisa ngalokasikeun disiplin. Tah lamun ayeuna geus bisa disiplin hartosna sadinten teh tos terukur we 10.000 sadinten teh maka itu udah jadi mursyid hartosna jalmi anu ayeuna cerdas jalmi anu can bisa ngalokasikeun harta itu jalmi nu sapeh jalmi anu bodoh. Wal muflisi nomor kaopatna wal muflisi jeung kaopatna muflis ari muflis teh jalma anu bangkrut sarua eta ge kudu dicegah hartana wawa jeung ari itu muflis lugotan ceuk bahasa man eta jalma soro jadi naon malu hartana itu man pulusan eta pirang-pirang receh pulusan eta pirang-pirang lenceh. Faman laisal fulus fahuwa mamfus kan gitu. Saja manut boga fulus maka dia akan mampus ripuh. Sumakunia salajengna dijadikeun kinayah. Naon bihi itu fulus. Naon bihi itu lafad fulus. An qillatil malitina saeutikna harta. Tadina mah jutawan jadi ayeuna jut tenan jutannya nyeri huntu hartosna beak hartana teu pararuku aw adamihi bahkan aw adamihi atawa eueuhna itu mal itulah muflis wa syar'an jeung ceuk agama ceuk fikih asah sueta jalma muflis itu jalma allazi anu irtakabat numpuk hu kana itu aladi irtakabat numpuk hu ka itu si aladi si jalma naon aduyunu pirang-pirang hutang nah ini ada salah seorang yang curhatnya orang tua salah seorang orang tua itu ada yang curhat orang yang sudah sepuh ayeuna tukang dagang dia ayeuna pengusaha besar tukang ayeuna dagang bisnis nasae tapi kalah ayeuna kabawakeun ku zaman ayeuna nyaeta judi online naon judi online akhirna ayeuna jadi ripuh ayeuna mah dagangna dagang asin bari ripuh dagang lauk asin di sisi pasar ayeuna teh
Itu aya anu curah sapertos kitu. Nah, itu berarti zaman naon muflis. Dibere modal padahal mah kulanceukna dibere modal 50 juta. Sapoe langsung eueuh 50 juta. Ka mana? Eta teh dipake judi online, bahkan ayeuna teh numpuk hutangna. Nah, itu adalah ayeuna orang yang muflis. Tekengingnya itu muflis, itu wajib hartana dicanak. Lamun nyekel duit deui langsung kudu, maka ulah dibere nyekel duit we cekel we ku sahana ku kolotna. Itu masih kene budak kene disebatna. Walayapi jeung teu nyumponan, walayapi jeung teu bisa nyumponan naon maluhu hartana itu alladzi. Walayapi jeung teu bisa nyumponan naon maluhu hartana itu alladzi bidainihi kana hutangna itu alladzi. Bidainihi kana hutangna itu alladzi auduyuniha atau pirang-pirang hutangna itu alladzi. Auduyuniha atau pirang-pirang hutangna itu alladzi. Teu bisa nyumponan kana sebagian hutang bahkan kana sakabeh hutangna. Naon sababna? Teh bangkrut teh dipake teh bener teh. Itu muflis, itu wajib dinafiki, itu wajib dihajru, wajib dicegah hartana, dibatasi pentasarupanana. Sarua jeung mereka budak leutik gitu. Salajeng nawal maridi jeung kalimana nomoran teh kahiji anu wajib dicegah hartana teh budak leutik, ulah sagawaya dibere 100.000 ay. Kaduana jelema gelo, katiluna sapeh, sapeh teh jalma nu sok ngahambur-hambur, jalma nu boros tah. Nomor kaopatna muflis, jalma nu bangkrut. Kalimana wal maridi jeung kalimana jalma nu gering. Al mahupinu dipikarempan, al mahupinu dipikarempan nu dipikasieun saha alaihi itu marid, saha alaihi itu marid min marodi tina gering na itu marid. Marod mahop teh min marodihi tina gering na itu marid anu sebentar lagi ayeuna didiagnosa ku dokter teh meninggal, artinya layur jabur uhunut teu diharapkeun di cageurna, itu ulah dibere kalah yeuh artos 1 juta teu kenging ek dikumahakeun meureunan ka. Atur we ku saha kualina nu ngurusna saha pamajikanana atanapi ramana ibu ramana atanapi putran lanceukna. Wal hajru ulah dibere duit gede bahaya. Wal hajru jeung ari nyegah pembekuan wal hajru jeung ari nyegah alaihi ka itu si marid pimaeta tetep dina perkara zada ngaluwihan itu mah ala sulusi kana sapertilu hartana cegah berarti 2/3 na kartilin 1/3 contoh gaduh artos 88 juta gaduh artos 8 juta nu geuring teh bagi tilu sabaraha sing sok 3 juta ya 3 juta bagi tilu tah ulah diberekeun kabeh tapi nu 2/3 berarti genap jutana cekelan ku si wali ulah diberekeun kabeh 3 juta ka jelema nu geuring. Sabab jelema geuring itu ayeuna sok teu pararuguh emutanana nya. Sok segala ayeuna teu kakontrol tak bisi kumaha eta duit lebar kan gitu. Maka kudu dikontrol ayeuna ku sahana wali nu ngurusna. Wahwa jeung ari itu majada wawa jeung ari itu mate sulusatir kati. Tu bieu geus dijelaskeun. Sulusatir kati eta 2/3 tina titinggalanana. Ayeuna soalna lamun dibikeun kabeh we 8 juta. Beak kabeh contohna teh atuh kumaha eueuh tirkah eueuh titinggalan keneh teh. Eueuh ayeuna wasiat, eueuh ayeuna waris. Sulusatir kati eta 2/3 tirkahna li ajli haqqi warasati karena arah-arah hak ahli waris tuh. Nu 2/3 mah amankan saja. Itu untuk daun li ajli haqqil warasati karena arah-arah hak ahli warisna. Ameh aya jang nurunkeun ka ahli warisna gitu. Ulah dibikeun kabeh. Hada ari ieu al hajru alaihi ta ilam yakun eta lamun bukti alal maridi eta tetep ka jalma nu geuringna alal maridi eta tetep ka jalma nu geuringna naon dainun hutang. Nah ini adalah orang yang mempunyai lamun anu teu boga hutang. Lamun teu boga hutang nyaeta 2/3 tadi teh 6 jutana cekelan jang ahli waris engke ulah dibikeun kabeh 3 juta mah mangga eta mah cekelan oge ku si eta nu geuringna. Lamun teu boga hutang, lamun boga hutang kumaha? Paing kana maka lamun bukti alaihi eta tetep ka itu si marid
alaihi eta tetep ka itu si marid naon dainun hutang yastagriku anu meakeun itu daen yastagriku anu meakeun itu daen tirka tahu kana titinggalna itu marid tirka tahu kana titinggalna itu marid hujiro maka ditahan dicegah hujiro maka dibekukeun hujiro maka ditahan dicegah saha alaihi itu si marid saha itu masih marid pisulusi dina sapertiluna wa majeng perkara jada ngaluihan itu ma alaihi kana itu sulus wa majeng perkara jada ngaluihan itu ma alaihi kana itu sulus. Nah jadi sapertiluna nu 3 jutana tahan nu 6 jutana bayarkeun kana hutang. Hiji zaman nu kudu dicegah hartana teh saha budak leut ulah sagawayah dibere duit. 2 jelema gel, 3 jelema sap. Naon sapeh teh zaman nu ngahambur-hambur alias zaman nu sok bor. Nomor kaopatna muflis zaman nu bangkrut ulah hayang di ngaranan muflis. Nomor kalimana ayeuna marid zaman nu gering nya zaman nu gering 1 2 3 4 5 nakur 5 wal abdi keta ayeuna. Nomor kagenepna pan genep wal abdi jeung kagenepna hamba sahaya abid hamba sahaya aladi anu lam yudan teu diidinan saha Allahu itu aladi fit tijarati dina jual dina non dina tijarah berniaga jual beli fit tijarati dina tijarah berniaga dagang atuh fit tijarati dina dagang. Terus nomor kasawarana kagenepna nyata hamba saya ulah dibere duit ayeuna lamun teu diizinan ku si sayyidna ku dununganana pikeun ayeuna berniaga pikeun dagang artina teu dipercaya eta abidna palayasiu maka teu sah naon tasarrufuhu molahkeunana itu si abid naon tasarrufuhu ngalokasikeun atanapi molahkeunana itu si abid bigori idni sayyidihi kalawan tanpa izin dununganana itu abdi bigori idni sayyidihi kalawan tanpa izin dununganana itu si abdi. Jadi ayeuna karyawan itu tidak boleh mengalokasikan harta toko, harta pabrik tanpa sepengetahuan dari dunungan nana tituana. Karena ya duit cenah sorog teh loba padahal mah. Tah ulah itu wajib dicanak eta artos teh diteukeun ulah sagawayah ayeuna ngabalanjakeun tanpa seizin dunungan. Tapi lamun cek dununganna teh jig ieu balanjakeun karena misalkan bahan-bahan ayeuna jang nyieun barangna nyieun ayeuna produkna tah ari geus di aya izin kitu mah teu naon. Nah kitunya wasakata jadi ulah mau karep sorangan gitu. Wasakata jeung repeh saha musannif ki musannif an asya tina pirang-pirang perkara minal hajri tina nyegah madguratin anu dicaritakeun itu asya fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab nu panjang pembahasanana. Fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab nu panjang pembahasanana. Ada lagi sebetulnya orang yang halus ditahan ayeuna dibekukan dicegah ayeuna hartana ulah sina tasarruf ulah tina ngalokasikeun harta dina kitab nu paranjang mah. Naon diantawisna minha eta tetep tina sapalina itu asya minha eta tetep tina sapalina itu asya al hajru nyegah alal murtadi kajama anu murtad alal murtadi kajama murtad jama anu murtad itu tidak boleh ayeuna memegang harta bawa di ayeuna diatur lihakil muslimin napikeun hakna pirang-pirang jalma muslim lihakil muslimin napikeun hakna jalma muslim sabab naon bising kena di ayeuna dipake ayeuna naon serangan pajar ke orang muslim kena teh misi ayo yuk ayeuna urang asup Kristen we gitu ulah ayeuna tarawehna urang di gereja urang asup Kristen we dibere tuh kan bakal jadi gitu zaman umur tadi bigori ayeuna mana wa min ajang eta tetep tisa palina itu asya Amin aja eta tetep disapalina itu asya al hajru ari nyegah harta ala rohini kajalmi anu naon rohin tadi kan tentang gade tadi
aya rohin aya murtahin aya rohnu tadi pisan subuh pan ngaraos tadi sadayana ala rohin ka jalmi anu naon rohin teh naon anu ngagade sanu ngagade teh si Ropik contohna teh ari murtahin anu narima saha jasa penggadai saha Yaki contohna teh ta al hajru ari nyegah ala rohini ka jalmi nu ngagade saha si Ropik lihakil murtahini pikeun hakna jalmi anu narima gadean kan tadi Ropik teh motorna teh digadekeun ka Jaki ka jasa penggadean terus ayeuna Ropik nginjem duit sabaraha 10 juta ngagadekeun motor maka Ropik itu wajib dicegah ku Jaki teh ulah sagawaya contoh Ropik teh Jaki lah yeuh nginjem heula lah motor sagedeung tah kudu ditahan motor eta teh karena teh sabab Ropik statusnya sebagai rohin zaman nu ngagade engke bahaya artosna bahaya artos Jaki ludas motor eueuh nah itu doakeun eta ge aya baheulanya nu ujang ini masih ada 13 juta bahkan 16 juta doakeun mudah-mudahan engal uih deui Kangho MSJB penuh wa tasarrufus sobi jeung ari molahkeun pin kaida can aduh ieu kalah eueuh we ana teh ngablokir wa tasarrufus sobi jeung ari molahkeunana jalma budak leutik wa tasarruf lain kedah ridho pan maneh teh butuh jang dahar doakeun we ento wa tasarrufus sobi jeung ari ja'alna sorupkeunana budak leutik wal majnuni jeung budak ge jalmi gelo wasapi jeung si sapeh sasapeh teh bisi poho diulang-ulang teh jalmi anu ngahambur-hambur boros goiru sohin eta anu teu sah goiru sohin eta teu sah kupingkeun wa tasarrufus sobiyyi wal majnuni wasapi goiru sohin molahkeun harta si budak leutik itu molahkeun harta alias contohna deh naon meuli jajan atanapi naon ayeuna nya molahkeun harta kan gitu jual beli jelema gelo jual beli jelema sape jual beli itu teh teu sah hukumna fala yasihu maka teu sah minhum ti itu sobi wal majnun wasape minhum ti itu sobi wal majnun wasape naon baiun ngajual naon baiun ngajual teu sah hukumna ngajual budak leutik jalma gelo nu tilu ieu budak leutik jalma gelo jeung ayeuna nu boros itu teu sah jual ngajual wala siraun jeung teu sah naon siraun meuli teu sah meuli oge ai pangmeserkeun cilok budak leutik ai teh teu sah jual belina ge hade eta teh mun miwarang kanu ayeuna nu ulah sobi anu geus minimal tamyiz anu minimal hideng budak leutik keneh anu can hideng mah kecuali mun geus hideng contoh nu geus hideng teh nu ayeuna tadi teh anu geus bisa ngabedakeun mana tai mana sangu nu geus bisa ngabedakeun kiihna di mana alusna mah jelema teh nu geus bale jadi ulah nita ka orok budak leutik ka jalma nu gelo nita atawa ka jalma nu boros sok ayeuna nita ka jalma nu boros contoh Ropik jalma boros ku ujang teh misalkan pik ya pangmeserkeun dewegan artosna teh hiji nya memeserkeun artosna teh 20.000 jer teh kalah mawa 2 ka dieu teh ku jalma boros mah da butuhna hiji ya we atuh tuh kan kayak gitu itu jalma nu boros padahal nitana hiji tah bakal kitu babaturan anu boros ya pangmeserkeun ayeuna rokok misalkeun sabatang artosna engke angsulannya 20.000 kalah sabungkus ku jalma boros mah matak akadna jalma nu boros anu sape itu teu sah anu dibeulina oge teu sah di daharna oge jual belina teu sah wala jeung teu sah naon hibatun hibah wala jeung teu sah naon hibatun hibah maparin hibah mah maparin memberikan secara cuma-cuma itu hibah wala goiruha jeung teu sah naon goiruha salianti itu be siro hibah minata sorrupati tina pirang-pirang tasarruf
Nyasa sorupati tina pirang-pirang non pemolahan harta, molahkeun harta. Wa masapihu jeung anapun ari sapeh sah sapeh teh fayasiu maka eta sah naon nikahuhu nikahna itu sapeh naon nikahuhu nikahna itu sapeh biidni walihi kalawan idin wali na itu sapeh biidni wali kalawan idin wali na itu sapeh ngan ari akad tikah molahkeun ayeuna dirina kang pikeun akad tikah molahkeun harta pikeun akad tikah mah itu masa hukumna zaman nu boros. Wa tasarruful muflisi jeung ari nasarup keunana molahkeunana jalmi anu muflis. Naon jalmi muflis? Wa tasarrufu muflisi jeung ari molahkeunana jalmi anu bangkrut yasiu eta sah. Yasiu eta sah itu tasarruf. Yasiu eta sah itu tasarruf fi mati dina pertanggunganana itu muflis. Fi mati dina pertanggunganana itu muflis. Palauba maka lamun ngajual itu si muflis. Palauba maka lamun ngajual itu si muflis salaman kalawan akad timpah. Non akad timpah akad pesen teh ya. Poe kamari dibahas akad timpah. Nah salaman kalawan akad timpah. Pemesanan teh to'aman kana dahareun. To'aman kana dahareun. Au ghairihi atawa salianti itu to'am. Au ghairihi atawa salianti itu to'am. Awistaro atawa meuli itu si muflis. Awistaro atawa meuli itu si muflis kulan kana saban-saban saiji. Kulan kana saban-saban saiji minumatina itu to'am au ghairahu. Minumatina itu to'am au ghairahu. Bisamanin ku harga fi dimati dina pertanggunganana itu si muflis. Fi dimatihi dina pertanggunganana itu si muflis soha makasah itu lau ba'a ileh. Soha makasah itu be wengges be jual beli. Soha makasah itu be awistarot. Jual beli nasa. Asal dina jual beli pertanggungan fidimatihi alias akad timpa abdi pesen ta itu sah. Duna tasarrufihi barina henteu tasarrufna itu si muflis. Duna tasarrufi barina henteu tasarrufna molahkeunana itu si muflis. Fi ayani malihi dina pirang-pirang banda hartana itu muflis. Fi ayani malihi dina pirang-pirang banda hartana itu muflis. Falayasiu maka teu sah. Falayasiu maka teu sah itu tasarrufuhu fi ayan. Falayasiu maka teu sah itu tasarruf nasarupkeun benda nama teh kenging harta anu bogana tapi pesen mah kenging. Eksa anu mayarna nyamun pesen duit mah kan duit nama ayeuna aya tapi kan jang loba hutang teh muflis bayarkeun hutang heula. Palayasiu maka teu sanggeus bieu wa tasarrufu jeung ari molahkeunana itu si muflis. Wa tasarrufu jeung ari molahkeunana itu si muflis binikahin dina nikah. Masalan barina umpamana au tolakin atawa dina tolak. Au khul'in atawa dina akad khulu. Au khul'in atawa khulu. Khulu teh tulis perceraian nu dibeuli ku pamajikan. Itu akad khulu. Engke dibahas dina bab ayeuna nikah aya di payun. Khulu teh perceraian nu dibeuli ku pamajikan. Ropik misalkan ayeuna gaduh pamajikan. Teu kedah disebatkeun nama si teteh we. Eta pamajikan Ropik teh meuli ka Ropik teh. Meuli naon meuli cerai, meuli tolak. Contohna kieu. Lah aing geus teu betah, geus teu nyaman bongana maneh mah kalang hubungan batur. Kalah ngaduakeun kala ayeuna di belakang. Kalah inget wae ka mantan maneh mah. Maka ayeuna si pamajikan Ropik teh uing ayeuna ek meuli tolak sok buru jatuhkeun tolak ka uing. Itu, yeuh uing dibayar 50 juta tah. Daripada uing ayeuna teu direret-reret acan, maneh kalah inget maneh ka mantan. Yeuh 50 juta sok jatuhkeun talak. Cek Ropik teh, nya tuh be. Tolak tuki, kuring nolak ka anjeun nyai. Salasan talak 3, langsung eta cerai 3 geus teu bisa rujuk. Gas gitu. Tah, Ropik itu adalah naon hulunya. Nu menta huluna nya eta pamajikanana. Hulu itu adalah penceraian anu dibeli ku pamajikan. Nanti lebih lanjutnya ada dibahas di bab pernikahan.
Sohihun eta nu sah. Sohihun eta nu sah. Tuh. Ayeuna zaman nu muflis nu boros boleh. Lain nu boros boleh itu nikah, boleh ainat nalak, boleh hulu. Wa amal mar'atu jeung anapun ari awewe. Wa amal mar'atu jeung anapun ari awewe al muflisatu. Tah ayeuna mah neng muflisah. Wa amal mar'atu jeung anapun ari awewe al muflisatu anu boros, anu boros. Tadi saya anu boros, anu naon nu bangkrut gitu. Anu bangkrut itu mar'ah. Al muflisatu anu bangkrut itu mar'ah. Fa ini talaat maka jama awewe anu bangkrut. Misalkan ti iseun da ayeuna hujan wae. Fa ini talaat maka lamun menta cerai, menta hulu, menta cerai itu si mar'atul muflisah. Fa ini talaat maka lamun menta cerai, lamun ayeuna menta hulu itu si mar'atus lain solihah, mar'atul muflisah. Ulah bangga, wah ini mar'atul muflisah. Ulah kudu bangga mah ini mar'atus solihah. Ala ainin kana benda lam yasiha maka teu sah itu hulu, lam yasiha maka teu sah itu hulu. Nya bangkrut nya menta ayeuna talak keur mah bangkrut ek ayeuna meuli talak kunaon pan bangkrut. Teu sah. Ala ainin kana benda aya misalkeun pakayana aya nyesa TV, yoh jig bawa TV asal jatuh ulah kan muflis awewe manehanana teh muflisah. Naon sababna? Sabab ai muflisah teh tadi teh irtakabat hudoy duyun zaman loba hutang. Nah, mending bayarkeun heula hutang, bereskeun. Fa in aja mana atuh ieu teh? Audainin atawa kana hutangna fi zimmatiha dina pertanggungan itu si muflisah. Audainin atawa kana hutang fi zimmatiha dina pertanggunganana itu si saha? Muflisah. Sahabaka sah itu hulu. Atawa maaf lamun kieu mah sok pan Ropik teh boga hutang salasna maka Faisal. Tilas namut ayeuna balanya ayeuna kitab jeung pulpen gitu. Can dibayar jeung kopiah jeung baju pasaran. Ieu mah contoh. Oh jeung Sahriah. Sahriah SPP cenah. Contona ieu mah. Nah, kantos namut heula Ropik teh ka Faisal da acan mayar Sahriah sasi Ramadan sasi Sa'ban. Tah ayeuna misalkeun ceuk ayeuna pamajikan Ropik teh, euy ceraikeun buru urang, sok hutang maneh ka si Faisal mah ku urang dibayar sok. Nah, itu sah menta kitu mah. Si asna teh sah jatuh ayeuna huluna. Wa tasarruf naon eta teh? Wa tasarruful maridi. Watasarruful maridi jeung ari molah keunana jalma nu gering. Oh. Watasarruful maridi jeung ari molah keunana jalma nu gering tadi teh. Fima dina perkara jada ngaluwihan itu mah ala sulusi kana sapertilu, mau kupun eta anu ditangguhkeun. Mau kupun eta nu didagokeun situ kahartieun urang leuweung. Mau kupun eta nu didagokeun, anu ditangguhkeun ala ijajatil warasati kana persetujuanana ahli waris. Ala ijajatil warasatun warisun wahuma warisani pahum warisun wahum wurrasun wahum warasatun. Nah, al ulama warasatul anbiya kan gitu. Al ulama warasatul al ulama ari pirang-pirang ulama warasatul anbiya eta pirang-pirang ahli. Jama berarti warasah itu dina kiasanana kan jama. Pirang-pirang ahli warisna para nabi tuh. Ya ala ijajatil warasati. Karena persetujuan ahli waris. Nah. Jadi ngagunakeunana si jalma nu gering ngagunakeun kana sapertilu atanapi lebih tina sapertilu itu ditangguhkan kumaha persetujuan ahli waris. Mun ceuk ahli warisna kan tadi boga 8 juta nya. 3 juta mah boleh kumaha manehanana nu gering. Nu 6 juta kudu dicekel jang naon teh jang waris teh. Nah butuhun keneh eta jalma nu gering teh hayang wae nyekel duit. Tah ari setuju mah ahli warisna oh mangga atuh yos. Ari kitu mah mangga. Boleh gitu. Fa in ajaju
maka lamun satuju itu warosah bain ajaju maka lamun satuju itu warosah ajaida kana tambah ajaida kana nu leuwih tambah ala sulusi kana seperti lunu tadi leuwih ti 3 juta ya menta deui soha makasah itu tasarruful marid soha makasah itu tasarruful marid boleh ari kitu mah sebab aya persetujuan ti ahli warisna wa ijazatul warasati jeung ari persetujuan ahli waris waradduhum jeung nolakna itu ahlu itu warasah waradduhum jeung nolakna itu warasah halal mari dina tingkah gering layu tabaroni eta teu direken itu ijazah jeung raddu layu tabaroni eta teu direken itu ijazah jeung raddu wa inama yu tabaru jeung antayu waktuna nya wa inama yu tabaru jeung pasina wungkul direken naon dalika itu ijazah jeung raddu min badihi eta tetep tina sabada maut na marid min badihi eta tetep tina sabada maut na marid min badi mautil maridi tegas nama tina sabada maut na marid zaman nu gering wa ida ajaja jeung di mana-mana satuju saha al warisu ahli waris sumakola tuluy ngomong itu waris innama ajajtu lidzanni annal mala qalilun wa qad bana khilafuhu suddiqa biyamini kana lapad eta innama ajajtu pasina wungkul satuju kuring lidzanni karena sangkaan kuring annal mala kana sayaktosna harta qalilun eta nu saeutik wa qad bana jeung nyata pertela naon khilafuhu persulayaanana itu dzanni ternyata di luar sangkaan di luar dugaan maka suddiqa maka dibenerkeun itu kaul waris suddiqa maka dibenerkeun itu kaul waris biyaminihi ku sumpahna itu si waris biyaminihi ku sumpahna itu si waris wa tasarruful abdi jeung ari molahkeunana hamba wa tasarruful abdi jeung ari molahkeunana abid alladzi anu lam yudan teu diidinan saha Allahu itu aladi salahu itu aladi fit tijarati dina tijarah berniaga yakunu eta bukti itu tasarruf yakunu eta bukti itu tasarruf idimatihi eta tetep dina pertanggunganana itu abid idimatihi eta tetep dina pertanggunganana itu abid wa mana kauni jeung ari makna kabuktosan itu tasarruful abid wa mana kauni jeung ari mana kabuktosan itu tasarruful abdi fi zimmati eta tetep dina pertanggunganana abdi fi zimmati eta tetep dina pertanggunganana abdi annahu eta sayaktosna itu abdu annahu eta sayaktosna itu abdu yutba'u eta di anutkeun yutba'u eta dianutkeun sahabi itu abdu ba'da itqihi dina sabada merdekana itu abdu ba'da itqihi dina sabada merdekana itu abdu ida ataqo di mana-mana merdeka itu si abdu ida ataqo di mana-mana merdeka itu si abdu lamun geus merdeka mah bebas kumaha manehanana fa in adina maka lamun ngidinan lamun mere izin lahu ka itu abdu sa sayyidu dununganana pitijaroti dina tijaroh akad non tijaroh teh niaga teh ya, dagang soha makasah naon tasarrufuhu tasarruf na itu abdu kemudian memang biasa bil dalikal ini kalau ngitung-ngitung kalawan ngitung-ngitung eta izin misalkan sok jig dagang asal 5 jutaan we gitu tah paslun ari eta hiji pasal pisulhin tetep ieu pasal dina mertelakeun suluh ana suluh rekonsiliasi melerai konflik suluh itu perdamaian naon sulhu teh ngadamaikeun sulhu teh ngadamaikeun ngaluskeun ngabaguskeun melerai konflik atanapi bahasa keren nama rekonsiliasi wawa jeung ari itu sulhu lugotan cek bahasa qatul munajaati eta megatkeun pertikaian qatul munajaati eta megatkeun pertikaian qatu eta melerai al munajaati konflik pertikaian teh supaya ayeuna arab non daramai pasar anjing cek agama
cek agama mah cek fikih mah akdun eta akad ya sulu anu hasil ya sulu nu hasil bihiku itu akad naon qot pegatna itu munazaah naon qot pegatna itu munazaah. Jadi suluh itu suatu akad yang nanti bisa menghasilkan pegatna konflik. Kumaha hukumna suluh? Wayasiu jeung syah naon asul husuluh mal ikrori sartana pengakuan ay ikroril mudda'a kade aya mudda'a aleh aya mudda'a beh ma ikroril mudda'a alaihi tegasna ngakuna jalma anu didakwa ay ikroril mudda'a tegasna mah pengakuan jalma anu didakwa saha alaihi itu al bil mudda'a bihi ku perkara anu didakwakeun bil mudda'a ku perkara anu didakwakeun naon bihi itu al fil amwali dina pirang-pirang harta wa huwa jeung ari itu yasihu dohirun eta nu jelas wa kada jeung eta tetep sapertoskeun itu amwal ma ari perkara afdo ngadatangkeun itu ma ilaiha kana itu amwal al amwali tegas nama kana harta kaman ari contona eta tetep sapertoskeun jalma. Jadi rukuna aya mudda'i aya mudda'a aleh aya mudda'a beh sakali dia aya naon mudda'i aya mudda'a aleh aya mudda'a beh. Saha mudda'i jalmi anu ayeuna dakwana anu nuntut. Saha mudda'a aleh jalma anu dituntut anu didakwa. Saha naon mudda'a beh barangna perkarana anu dituntut. Gelut tropik mudda'i anu nuntut si Faisal mudda'a aleh anu dituntut barangna naon pulpen perebutan naon atuh teh pulpen mimitina mah tina perebutan pulpen kadituna perebutan tipek kadituna perebutan kitab kadituna perebutan ayeuna anu sok ngaji kitabna itu perebutan awewe kadituna teh perebutan gasolin mimitina mah direbutkeun kadituna mah perebutan awewe contohna teh. Nah itu harus didamaikan. Itu ada terjadi seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah itu maka didamaikanlah. Nah, si mudda'i anu ngaku nate ieu mah korek aing. Si mudda'i korek uing ieu didakwa. Nah maka aya mudda'a behna naon korek. Nah itu ayeuna mana bieu teh dina harta nya bieu mah contona atanapi dina anu ngadatangkeun harta. Contoh ieu man ari contona kaman ari contona eta jalma sabata tetep lahu manfaat pikeun itu si man ala ari lama harap jar lama manfaat logatna kaman ari contona tetep sabata tetep lahu manfaat pikeun itu man ala syahsin madarat ka jalma naon kisos Ropik ngabunuh misalkan inung si Faisal contohna ieu mah dibunuh inung si Faisal teh tah si Faisal berarti nuntut Ropik wayahna kudu dikisos. Nah, manfaat yang si Faisal mah yang si Ropik mah naon madarat eta kisos kudu dibunuh deui. Pasolaha tuluy akad suluh si man satea si Faisal tuluy si Faisal teh mel akad suluh. Pasolaha tuluy akad suluh itu si man kaitu syahsun alaihi karena itu kisos alamalin kana harta bilap disulhi kalawan lapan suluh tah ieu mah kan lain harta mimitina nu disuluhna kisos tapi ngadatangkeun harta nyata ngadatangkeun duit ya painau maka saeusna itu suluh ya si eta sa itu suluh cek Ropik teh
atau cek spesial sok sia lamun teh maneh kudu kisos dibunuh atau maneh lamun mung kitu yuk urang damai asal minta duit 50 juta akan suluh tah nah make akan kena langsung Ropik teh kieu cek Ropik teh nya atuh daripada uing ngalayang nyawa mending ngalayang harta nyawa mah masih berharga maka eta harta 50 juta kasih paisalkeun ieu mangga jarak cara jual beli we kumaha nganggo akan jual beli gitu mangga ieu nyanggakeun ieu harta kanggo pembebasan abdi kanggo nyuluh abdi kanggo ngadamaikeun abdi atos teh ditarima we ku teh nampi nah gitu itu akan naon suluh aw bila pil bai'i atawa kalawan lapad B jual beli aw bila pil bai'i atawa kalawan lapad B jual beli nah aku lapad jual beli anu jual beli mah palayasiu maka tesah itu palayasiu maka tesah itu suluh palayasiu tesah itu suluh ulah ku akan ayeuna mangga nyangakeun nampi jika jual beli tapi mang abi ieu nyuluh kudu aya bahasa nyuluh nanya kudu bahasa nyuluh na dina nyanggakeunana ulah percis jual beli tapi kudu aya bahasa naon nyuluh ieu abdi nyuluh ka anjeun lamun ayeuna mah atuh rekonsiliasi ayeuna damailah nah aya kudu aya bahasa kitu ieu damailah tanda ayeuna damai ayeuna ka anjeun abdi dibebaskeun tina hukum qisasnya nah ieu 50 juta mangga nampi kana perdamaianana tah kudu aya bahasa kitu wa huwa jeung ari itu suluh wa huwa jeung ari itu suluh ayu sulhu tegas nama suluh nauani eta aya dua warna nauani eta aya dua warna ibraun tegas nama kahiji si ibraun tegas nama kahiji ngalubarkeun wa muawadatun jeung kaduana ngagantikeun ibraun tegas nama kahiji ngalubarkeun wa muawadatun jeung ngagantikeun anu bieu mah ngagantikeun nya digantikan hukum qisas diganti ku naon ku duit aya nu ngalubarkeun cek paisa teh tenang bro cenah itu kan bukan salah kamu tenang aja kita kan CS itu cok gak apa-apa lah nah itu mah ibro suluhna damai sarua tapi tanpa ayeuna harta pal ibro umakari ibro ngalubarkeun aya sulhu tegas nama suluhna itu ibro nah damai ayeuna ku ngalubarkeun iktasoro eta mondokeun ngawungkulkeun iktisoruhu atuh ku jadi hun hobar we iktisoruhu eta mondokeun atanapi ngawungkulkeun si jalma siman min haqi tina hakna si jalma min haqi tina hakna si jalma ayada ini tegas nama hutangna itu si jalma ayada ini tegas nama hutangna itu si jalma alabadi kana sapalihna itu hak alabadi kana sapalihna itu hak tah ieu mah sapalihna nya itu hak faida sholaha maka di mana-mana akan suluh faida sholaha maka di mana-mana akan suluh itu di mana-mana rekonsiliasi akan suluh ngaleraykeun si jalma hu kait kana itu ibro minal alfi tina 1000 ay alladhi anu lahu pikeun itu si mudai pidimati sahsin lahu pidimati sahsin dina pertanggungan jalma alahom simiatin kana 500 minha tina itu alaf ayat liku sulhi tegas nama ngagantungkeun perdamaian bimanal ibroi kalawan makna ngalubarkeun ala syartin bari netepan kana syarat kaqauli hari contohna tetep sapertoskeun ucapan si mudai kaqauli hari contohna tetep sapertoskeun ucapan si mudai idza jaa ra'sus sahri faqad sholahtuka tegas nama lapad eta idza jaa di mana-mana datang naon ra'sus sahri awal bulan kaliwat fakanahu nya maka kaya saya tosna itu si mudai fakanahu maka saya tosna kaya saya tosna itu si mudai kola eta ngomong si mudai lahu ka itu si muda aleh nyieun di sisi rumusna lahu ka itu si muda aleh sa mudai teh
anu nuntut samuda aleh anu dituntut samudai Faisal anu nuntut kan tadi mamahna dibunuh samuda aleh si Ropik nu ngabunuhna si paling kejam pan muda aleh anu dituntutna kola eta ngadawuh itu si mudai lahu ka itu muda aleh bener tuh istri si paling kejam atini kana lapad atini khamsamiatin wa abra'tu ka min khamsimiatin ati kudu mere anjeun ni ka kuring cek si Faisal teh ati kudu mere anjeun ni ka kuring kudu maparin anjeun ni ka kuring khamsamiatin kana 500 khamsamiatin kana 500 wa abra'tu jeung ngalubarkeun kuring wa abra'tu jeung ngalubarkeun kuring ka anjeun min khamsimiatin tina 500 min khamsimiatin tina 500 pan si Ropik teh kudu nebus sabaraha 10 juta contohna 1 juta contohna teh 1000 teh 1 juta contohna teh si Ropik teh boga hutang ka saha ieu akan suluh perdamaian dina hutang ayeuna mah Ropik kan boga hutang ka si Faisal urut ayeuna mayar Sahriah tah ayeuna eta cek si Faisal teh nu nuntut sok bae lah ayeuna bayarna 500 ka dieu 500 pek 500 deui mah dilubarkeun ku urang nah itu adalah suluh ibro alias ngalubarkeun ngabebaskeun tanggungan si Ropik setengahna paham teu nah itu suluh akad perdamaian eta teh kudu aya bahasa kumaha bahasa nanti si Faisal solah tu gitu atawa nu bieu tah atini khamsa solah tu atanapi nyuluh kuring situ ka arti mah geus kieu sok ayeuna mah keun we ka dieukeun tah kitu nya aya bahasa kitu sok we pik ayeuna samatan hidup teh ayeuna mah 500 we keun we nu 500 deui mah dianggap lunas nah itu akan suluh ibro hartosna ngalubar pahamnya wala ya juju jeung teu meunang bimakna laya sieu tegasna mah teu sah naon ta'liquhu ngagantungkeun akad suluh naon ta'liquhu ngagantungkeun akad suluh ayat ta'liqu sulhi tegasna mah ngagantungkeun akad suluh bimakna ibro kalawan makna ibro ngalubarkeun ala sartin kana syarat kakaulihi ari contohna eta tetep sapertoskeun itu ucapan si mudai samudai Faisal jama anu nuntut kakoli ari contohna eta tetep ucapan si mudai ida jaa ra'su sahri tegasna lapan ida jaa di mana-mana datang naon ra'su sahri awal bulan naon ra'su sahri awal bulan faqad sholatu maka nyata nyuluh kuring faqad sholatu maka nyuluh kuring ngadamaikeun kuring ka anjeun itu mah teu sah sabab ditaklekeun digantungkeun kana syarat sok pik lamun ayeuna awal bulan Desember amun geus pokona mah geus mun aya tahun baru we nya mun cak diganti tahun sok kurang disuluh itu teu bisa kudunan tadi teh kudu jelas kadua wal muawadatu suluh teh perdamaian teh aya pangganti ayeuna mah dia mah dilubarkeun kan 500.000 nah wal muawadatu jeung ari suluh muawadah aya sulhuha tegasna mah suluh muawadah teh naon tadi teh ngagantikeun uduluhu eta mindahkeun itu si mudai uduluhu eta mindahkeun si mudai an hakhi tina hakna mudai an hakhi tina hakna mudai ila ghairihi ka salianti itu mudai ka ila ghairi ka salianti mudai ka anida ari contona eta tetep sapertoskeun ngaku itu si mudai ka anida ari contona eta sapertoskeun nuntut itu si mudai alaihi ka itu si muda aleh alaihi ka si muda aleh daron kana imah awasikson atau kana saparo minha tina itu dar wa qarojeng netepkeun itu si muda aleh lahu pikeun mudai bidali kaku itu dar wasolah jeung nyuluh itu si mudai wasolah jeung damai ngadamai akan damai itu si mudai ka itu si muda aleh minha tina itu dar ala muayyanin kana barang anu ditantukeun kasaubin ari contona eta tetep sapertoskeun acuk kasaubin ari contona eta tetep sapertoskeun acuk painahu maka sayaktosna itu suluh
Painahu maka saektos suluh yasiu eta sah itu suluh. Jadi nu kadua aya suluh ibro nu tadi teh dilubarkeun 500.000 na seklah bae bebas. Aya suluh muawadoh hartosna digantikeun. Ropik itu ayeuna boga hutang imah. Jadi si Paisal teh ayeuna misalkeun naon imah nya boga hutang si imah nu si Ropik teh dibeli ku si di si Paisal dibeli ku si Ropik tapi can aya duitna. Jadi boga hutang naon si Ropik teh kudu ngagantian imah. Kudu digantian tak ku imah. Cuman eta ayeuna karunya meureun ka si Ropik ayeuna daripada ayeuna kudu cicing ayeuna di alun-alun atanapi di lampu merah di ayeuna di silperan ayeuna meningken ayeuna keun we lah bae nya ku baju we sok Ropik sok we baju we ka dieukeun. Nah, digantikan karena baju atau ku duit atau ku naon motor we. Nah, itu adalah akan suluh perdamaian bae imah eta sok ditukeurkeun. Nah, itu akan suluh muawadoh. Sah hukumna. Wayajri jeung berjalan. Wayajri jeung berjalan alaihi kana itu sulhu. Alaihi kana itu sulhu ay ala hada sulhi. Tegasna mah kana ieu sulh. Naon hukmu bai hukum jual beli. Naon hukmu bai hukum jual beli. Pakana maka kaya sayakosna itu si mudai. Pakana maka kaya sayakosna si mudai fil misalil madkuri dina contoh anu dicaritakeun. Ba'a eta ngajual. Ba'a eta ngajual itu si ba'a eta ngajual itu si mudai. Hu kana itu mudaleh. Hu kana itu mudkas. Hu ka itu mudaleh. Adaro kana imah. Adao kana imah. Bisau bi ku acuk ditukeran ku acuk. Jadi seolah-olah kumaha abdi ngajual imah cek si Paisal teh ditukeran ku acuk beuh ka dieu acuk tuh seolah-olah jual beli gitu itu sulhu itu. Wahinaidin jeung dina nalikana ieu yajri. Wahinaidin jeung dina nalikana yajri. Payasbutu maka tetep payasbutu maka tetep fil musolahi aleh atanapi muda abeh teh fil musolahi aleh dina barang anu digawe suluh. Fil musolahi aleh dina barang anu digawe suluh. Cara naon teh baju teh tadi ditukar kana imah. Naon ahkamul bai'i pirang-pirang hukum jual beli. Naon ahkamul bai'i pirang-pirang hukum jual beli. Karodi ari contohna eta tetep sapertoskeun ngabalikeun. Jadi wayajri alaihi hukmu be. Suluh itu sapertikeun hukum jual beli. Maka hukum-hukum nu nerap dina jual beli itu nerap oge dina suluh. Karodi ari contohna tetep sapertoskeun ngabalikeun. Bilangnya gibi ku sabab kacacadan disebut naon hiar bukan hiar teh aya hiar majlis dimajlakan aya nukeurkeunana aya hiar syarat jika aya hiar aya lamun ayeuna cat. Nah barolong kieu pik mung tah berhak si Paisal ngabalikeun eta baju ka si Ropik. Waman itasarupi jeung nyegah tasarup. Waman ija tasarupi jeung ayeuna nyegah molahkeun harta. Qobla qabdi dina samemeh ditampi. Qobla qabdi dina samemeh ditampi. Nah nya teu meunang dipake eta baju teh lamun si Paisalna can nampi kana eta acuk. Walau sholaha jeung lamun akad suluh si mudai. Walau sholaha jeung lamun akad suluh si mudai hu kaitu si mudaleh. Hu kaitu si mudaleh ala ba'dil aini kana sapalih tina benda. Ala ba'dil aini kana sapalih tina benda. Al mudaati anu didakwa itu ain, anu dituntut itu ain. Pahibatun pak makaritu suluh. Hibatun eta hibah. Pak makaritu suluh hibatun eta hibah minhuti itu si mudai. Minhuti itu si budahi si mudai. Libadiha pikeun sapalihna tina itu ain. Libadiha pikeun sapalihna itu ain. Al matruki anu ditinggalkeun itu badu. Al matruki anu ditinggalkeun itu badu minha tina itu ain. Minha tina itu ain payasbutu maka tetep pihadihil hibati dina ieu hibah. Naon ahkamuha pirang-pirang hukum hibah. Kumaha hukum hibah? Alati anu tudgaru bakal dicaritakeun alati. Tudgaru bakal dicaritakeun itu alati. Fi babiha dina babna itu hibah. Fi babiha dina babna hibah. Engke bakal dicaritakeun. Wayusama jeung disebut wayusama jeung disebut naon hada ieu suluh. Naon hada ieu suluh anu bieu nya. Solahahu ala ba'dil aini ya. Sulhal hatitoti ku suluh hatitoh hartosna ngalungsur. Suluh hatitoh teh hartosna ngalungsur, hatu teh ngalungsur, suluh ngalungsur jadi turun. Walayasi ujung teh saetu sulhul hatitoh bila abdil bai ku lapad jual beli libadin kana sawarehna ain.
al matruki anu ditinggalkeun itu ba'di kaan yabi'u nya ari contoh kaan yabi'a ari contohna tetep sapertikeun yen ngajual si mudai kaan yabi'a ari contohna tetep saperti ngajual si mudai hu ka itu si muda aleh hu ka itu si muda aleh al aina kana benda al muda'ata anu dituntut itu ain al muda'ata anu dituntut itu ain bibadi aku sawarehna di itu ain waya jujud yang menang lil insani pikeun manusia ngebut al muslimin Islam itu insan naon ayusni ayen ngaluarkeun itu insan naon ayusni ayen ngaluarkeun itu insan tegasna mangalonjorkeun itu insan bidomi awalihi lapad ayusri ate kalawan didomahkeun mimitina itu yusri a yu wakas lima jeung ngasrohkeun kana huruf wakas lima jeung ngasrohkeun huruf qabla akhirih tetep mak samemeh tungtungna itu yusri a sok ri ayukhrija tegasna ngaluarkeun itu si ingsan rausyanan kana tritis atap rausyanan kana tritis atap wa yusama jeung dingaranan itu rausyan aidon deui bil jinahiku jangjang wa jeung ari itu isra'u rausan bahwa jeung ari itu ayusri rausyanan isra'u rausan ikhraju khasabin eta ngaluarkeun kayu ikhraju khasabin eta ngaluarkeun kayu alal jidari kana tembok pihawa itorikin dina luhureun jalan pihawa itorikin dina luhureun jalan dina luhureun dina awang-awang jalan dina luhureun jalan berarti napidin anu tumerus jalan umum napidin anu tumerus jalan umum teh wayu sama jeung dingaranan aidon deui wayu sama jeung dingaranan itu torik nafid wayu sama jeung dingaranan torik nafid aidon deui bisyari'i ku lorong jalan ku lorong bisyari'i ku lorong jadi meunang hukumna si jalma ayeuna nyieun imah contohna teh nya ngalonjorkeun ayeuna atapna naon itu teh tuh topi imah tah naon atuh lespang naon ngaranna hah lespang nyonor ka jalan cara ieu contoh ieu teh direken jalan umum tataneuh mah misalkeun nu aujang teh contohna teh nepikeun ka lawang panto tapi luhurna mah kan mentasnya lespangna mah mentas ka jalan nya nah itu hukumna maon menang waya juju lil insani ayusri arausyanan fi tariqin nafidin menang hukumna ngalonjorkeun ayeuna atap tritis teh atap eta lespang ayeuna kana hawa jalan kana ayeuna luhureun jalan asal meureunnan ulah ayeuna ngamadaratkeun we kan lumpang cik ayeuna ti jedak moal jelema lumpang moal tuh dari luhur teh luhur nya atanapi mobil lamun kira-kira mobil ayeuna teu bisa ngaliwat contoh mobil truk teu bisa ngaliwat itu tekenging berarti itu wajib. Nah ini ada di depan itunya di itu mah pagar sampaikan sok ngahalangan jalan itu teu meunang lamun ngaji fikih mah itu teh teu meunang hukumna aya mobil teh sok hese we ngaliwatna teh di dinya di payureun eyang si panto pagar teh kalah mukana teh ka jalan geuningan tah kan itu mah kan berarti ngahalangan eta teh teu kaur lamun ka dinya teh kudu we ayeuna eureun heula ngabenerkeun heula nah kitu itu mah tekenging jadi lamun erek disonorkeun ka jalan si atap itu ulah ngaganggu ka jelema nu ngaliwat bae itu manantena naonnya bihaesu layat tadarruru tayeul aya geuningan bihaesu layat tadarruru ku sakira-kira henteu narima madarat bihaesu layat tadarruru ku sakira-kira teu narima madarat saha almaru jalmi anu ngaliwat saha almaru jalmi anu ngaliwat almaru tasdidan jalmi anu ngaliwat bihi kana itu tori bihi kana itu rausan gitu bihi kana itu rausan ai rausani tegas nama kana atap ai rausani tegas nama kana atap tuh lamun misalkan matak teu jeduk mah ulah diles pangan ka payun nah bal yurpa'u balik tadi luhurkeun itu rausan bal yurpa'u balik tak diluhurkeun itu rausan biaisu yamuru kalawan sakira-kira ngaliwat
biaisu yamuru kalawan sakira-kira bisa ngaliwat tah tahu dina sahanapeun rausan tah tahu dina sahanapeun rausan saha almaru jalmi anu ngaliwat saha jalmaru jalmi anu ngaliwat atamu anu sampurna atamu nu sampurna itu mar atau wilu anu jangkung itu mar atau wilu anu jangkung itu mar muntasiban barina anu ajeg ulah sampaikeun tungkul muntasiban barina anu ajeg jadi ukuran nama eta ulah sampaikeun jalma anu jangkung tung kudu dongkok ngaliwat ka sisi jalan eta teh karena aya atap eta tak ulah sampaikeun ki itu berarti kudu jangkung gitu. Salajengna wa tabaro jeung ngarekeun sal Mawardi Imam Mawardi aya kuna kana yen bukti ala rosi eta tetep dina mastakana itu si mar si almaru ala rosi eta tetep dina luhureun sirahna itu mar naon alhumulatu babawaan naon alhumulatu babawaan algolibatu anu biasa bahkan jalma anu rencang bari nanggung ayeuna dina luhureun mastakana ulah sampaikeun ka bahe eta rencang teh dijedak kana lespang gitu teu meunang nepikeun ka kitu. Wah mana deui ayeuna teh waing kana jeung lamun bukti naon atoriku jalanna naon atoriku jalanna annapidu anu tumerus itu torik jalan umum teh mamarro pursanin eta tempat ngaliwatna jalma nu numpak kuda mamarro pursanin eta tempat ngaliwatna jalma anu numpak kuda waqawa pila jeung pirang-pirang onta palyurpa maka kudu diluhurkeun naon ar-rausyanu eta atap lespang bihaesu yamuru kalawan sakira-kira ngaliwat tah tahu dina sanapeun itu rausan naon al-mahmilu tandu sekdup apa tandu tuh luhureun kuda ari kan luhureun onta, luhureun kuda kan di Arab masuk nganggo saung geuningan. Nah, ulah sampaikeun eta saung ngajedak. Sanes zaman. Sekedup tandu mah nyata apa dina luhureun kuda di urang mah jarang. Dina luhureun ayeuna onta kan sok aya. Ayeuna di saungan geuningan tah. Ulah sampaikeun si eta teu jedak. Alal bairi luhureun onta. Sok aya kan tandu luhureun onta jangiuhan. Alal bairi luhureun onta. Ma'ahsyabin sarta pirang-pirang kayu al-midlati anu dipake ngiuhan al-kainati anu aya pauqol mahmali dina saluhureun eta tandu amad zimiu anapun ari kafir zim payumna nya bener amad zimiu anapun ari kafir zimmi kafir anu hirup di negara muslim tapi damai teu niat merangan payumna umaka eta dicegah itu zimmi min isra'ir rausani tina ngaluarkeun lespang teu meunang isi kafir zimmi wasabati jeung payuneun jendela atap payuneun jendela wasabati jeung atap payuneun jendela sok aya geuningan luhureun jendela teh sok aya topian nih. Nah, tekenging oge eta. Nah, wa in jaja sok sanajan bukti lahu pikeun itu si dimi naon al-mururu ngaliwat fitoriki di jalan annapidi anu tumerus jalan tumerus teh jalan umum sok sanajan memang bisa ngaliwat jang kafir di mah tekenging teu dipenging disarwakeun jeung si muslim keenakan dong kan gitunya ayeuna hirup di negara muslim ayeuna manehanana kaenakan walae juju jeung teu meunang naon isra'un rausani nyolondorkeun ngalonjorkeun ayeuna lespang fidarbi dina gang jalan buntu tah ieu fidarbi dina jalan buntu dina gang al mustaroki nu direjeungkeun darbi ila biid artosna nu olah pabaliut jelema kan ila biidni suraka angin kalawan izin pirang-pirang jami nu ngarejeungan ila biidni suraka angin kalawan izin pirang-pirang jami nu ngarejeungan fidarbi
dina eta jalan buntu dina eta gang. Wal muradu jeung ari maksud bihim ku itu suraka man eta jalma napada tumrus naon babu darihi panto imahna itu si man naon babu darihi panto imahna si itu si man minhum ti itu suraka ila darbi kana jalan buntu muka jalan teh langsung ayeuna muka panto teh langsung jalan buntu. Nah itu adalah orang-orang yang berserikat di sana. Walaisa jeung lain naon muradu anu dimaksud bihim ku itu suraka teman eta jalma la soko anu ngantelan hukana itu darbu la soko anu ngantelan hukana itu darbu minhum ti itu suraka naon jidaruhu tembok imahna itu man bila nupudin kalawan tanpa ayat tumerus bila nupu dibabin kalawan tanpa ayat tumerus ilaihi kana itu darbu wa kullun ta ari gang leutik nah itu ulah sagawaya keur mah leutik gang teh ayeuna luhureun jandelana make atanapi jandelana teh nu panjang hayang muka ka jalan jalan teh naon leutik kitu atawa luhurna cara eta we cara didinya dipayun itu teu meunang eta teh asal aya persetujuan ti sararea dasarnya ge moal satuju atunya are ngarasa kaganggu mah. Lamun ayeuna di gang na teh tembok kungkul mah pantoan. Panto imana teh eta mah wios teu naon luhurna kitu nya. Tapi mah lamun luhureun panto ayeuna marake ayeuna topi lespangan luhureunana kabeh marake kitu. Engkena ayeuna adu lespang. Itu di payun aya itu tuh bangunan anyar. Ngageduk kana ayeuna imah batur kana lespang. Wa mana deui ayeuna mana deui teh wa kulun jeung ari saban-saban hiji minasyuraka nu tetep kulun ti pirang-pirang jalmi nu ngareujeungan yastahi ku eta ngahak naon aling ti pau ngalap manfaat kecuali satuju mah teu naon tadi min babi dari ti panto imahna kulun ila rosi darbi kana pojok pintu masuk ila rosi darbi kana pojok pintu masuk gang dunama lain perkara yali nyanding ma akhir darbi kana ujung gang waya jojo jeung meunang naon takdimul babi ngamajukeun panto pidarbi dina gang al mustariki nu direjeungkeun itu darbi wala yajuju jeung teu meunang naon takhiruhu ngahirkeun mundurkeun itu bab ila bi ini suraka angin kalawan idin ayeuna pirang-pirang jalmi nu ngarejeungan pae sumanau maka dinasa kira-kira nyarega itu suraka paesu manau maka dinasa kira-kira nyarega itu suraka lam yajuj maka teu meunang naon takhiruhu mundurkeun itu bab wa isumunia jeung sakira-kira dicegah itu kulun dicegah itu kulun minat takhiri tina nukangkeun pasolah ta ieu teh kan bab suluh pasolah tuluy akad suluh si kulun suroka adarbi ka pirang-pirang jalmi nu rejeungan dina gang bimalin kalawan harta soha makasah itu suluh cuk jalmi anu ayeuna ngalonjorkeun si lespangna teh sok abi cenah ieu bade ngalonjorkeun lespang ieu lawang panto abdi ge bade rada payunan ngan ieu aya hak ti abi sadaya jalmi anu dinya teh dibere duit akad suluh teh. Nah itu mah menang. Istirahat dulu 10 menitan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah.